Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, alhamdulillah urang tiasa patepang dangu deui ngalangkungan ieu konten dongeng Sundanya di kanal Capruk Radionet. Anu nuju bade neraskeun hanca carios wawales karangan Ki Wangsa. Kumaha kabar para wargi kaum dangu netizen sadayana? Pamugi sapapaosna aya dina pandang tayungan Allah Subhanahu wa taala sing disarehatkeun nya kalih kula wargina oge oge sing marajeng sing lancar sagarupi anu nuju diikhtiarkeun. Para wargi kaum dangu netizen sadayana tekendat sim kuring sapertos biasanya nganuhunkeun heula kana pangrojong para wargi kaum dangu netizen anu parantos manco kana konten-kontena kitu tah. Teras anu parantos subscribe-na, anu parantos ngabagikeun link videona, anu parantos nge-like-na, oge teu kantun anu parantos komentna ya. Atuh cenah kanu nembe sumping nembe mendakan ieu kana alhamdulillah pamugi konten-kontena kaanggo nya katampi. Mangga bingah pisan saupamina para wargi kaum dangu sadayana mencet atanapi ngeklik seratan subscribe anu aya di palihanapeun katu videona. Tah eta. Margi aya sayana supados aya pemberitahuannya bobilih engke aya konten anu medal atanapi lejengan cariosna parantos medal. Para wargi kaum dangu netizen sadayana mangga supados teu nyangkolong kana waktos urang lajengkeun. Ngestokeun kana sanis cara kajadian. Sedengkeun rumasa tah. Hartina ngarumasakeun kana fitrahna manusia. Salah kudu gancang-gancang omean. Bener kudu leuwih bener. Eta karumasaan. Sabab ngarumasakeun teh lain kana soal kasalahan bae. Nu bener kudu dirumasakeun benerana kitu. Tah kitu ti aki mah. Oge saeutikna aki mere gurat atawa isyarah. Ieu mah cek cecimuan aki ieu mah ya ieu. Atawa papalengpengan kitu. Beureun ceuk bahasa legekna mah ngaramal. Tah pijodohan hidup teh ceuk itungan nya ieu. Sawangsa balik ti dieu kalayan tepung jeung hiji awewe na teh. Mung hiji ge? Hayang sabaraha atuh? Mun manawi teh 5 genep. Sok kamalidaan. Hiji awewe anu pangheulana eta pijodohan hidup kitu. Tah sakitu we wasiat keur hidup mah. Dur sora bedug asar hawar-hawar geus kadenge. Di tema ku sora anu adzan tandanding ngajak ibadah kasakumna umat Islam. Nu ngobrol kakara medal sila jung narangtung leos kaluar ti saung muru tampian. Geus rengse arabdasna kustama jeung si aki katut sinini ngaralaksanakeun salat asar. Sarengsena sarolat kustama kakara sasadiaan boh pakeanana atau bebekelan ti sinini saaya-aya di wadahan kana kantongna. Geus kitu kakara manehna amitan. Teu lila manehna ngalewas ti dinya ditetep ku si aki nepi ka ngilesna. Jroning kustama ngahanca lengkahna teu elat tinggal gerentes payalian iwa tinggal leban ceritaan si aki pang namah ngeunaan wasiat teh. Cek si aki Sahawai awewe anu pangheulana tepung jeung kuring
Atawa pangheulana nanya boh di jalan, atawa di pasampangan, atawa nggak SMS, atawa nggak WA gitu tah. Naon deui nya? Eta pijodohan kuring. Hayang teh ratna we anu pangheulana tepung atawa nanya teh lah. Tapi pamohalan bisa kitu euy. Lantaran waktu kuring ini di Bandung ngaleos tanpa permios. Aduh, mah eta ratna ya. Moga-moga we anjeun teh lilir keneh ka kuring. Kitu cek gerentos Kustama mangsa harita. Kustama geus anggang teu jati 7. Kalawan menang 2 poe 2 peuting naratas jajalaneun. Kawan tu para wargi kaum dangu mangsa harita mah can aya kendaraan anu ngaliwat ka palebahdinya. Kira-kira wanci Isa Kustama karek nepi ka kadipaten. Kaparengan barang tepi kadinya aya beus ngaliwat. Tur kosong keneh deui. Gancang dipegat. Reg eta beus teh eureun. Kalacat naik gek diuk dina jok pang tukangna. Geleser mobil bus maju kakulonkeun muru kota Bandung. Panumpang tinggal ngeuweut genah ngarasakeun gerungna sora mobil. Dipepende ku angin anu moncor tina sela-sela jendela sakapeung ngahihidan kanu bayeungyang. Kustama gawena ngimplang-ngimplang panutan hatena. Sakapeung kacipta mun tepung tangtu sonona lain memeueusan da puguh heubeul teu tepung. Sakapeung lamunanana sok kaganti ku lamunan goreng. Kacida rangsakna jiwa saupamarat mah tepung dina kaayaan geus kawin. Rai beungeut Kustama beureum sok inggis sawanganana bukti tur katuliskeun ku kadar. Jorojoy percaya kana dirina serta kata tegen hatena ku pitutur si Aki. Les kalangkang ratna teu katembong, kasilir ku kalangkang Rustini. Nya eta hiji awewe anu kungsi mere kanikmatan sawatara waktu ka tukang. Rus. Naha katunggaraan anu dijieun ku akan teh? Wawalas ti Rustini atawa memang kadar kuring anu geus aya ti ajalina keneh. Tapi bisa jadi lamun kuring teh mah kata Rajang Tunggara gagarana mah diusir kuno jadi kolot. Nyorang Purai jeung Ratna balukar tina lampah diri kuring anu nirca. Gusti dosa diri abdi teh. Cek gerentas Kustama sadar deui kana dirina dumpeh geus nganyerikeun hate Rustini. Sedang anu keur diemplengna para wargi kaum dangu nyaeta Rustini teh. Mangsa harita keur ngahanca lengkah muru imah amangna teh. Kituna teh meniru rusuhan siga nu sieun nakranan. Kawan tu kaayaan di kota Bandung pang-pangna sisi kidul suwung ku jelema. Kitu oge ukur sahiji-hijieun anu ngaliwat. Kuring panuju tangtu si tatang teh cacat tah. Lantaran ku kuring dibuntungan letahna. Cek gerentas hatena beri reg eureun deket jambatan. Ret nempo ka handap. Kasampak aya anu humargung mana horeng gembel anu keur katarajang panyakit. Rustini hatena ngahlas. Hah? Karunya teuing eta nasibna gembel teh. Sikina bae keur gering. Hanya kuring teu boga duit. Rek nolongan bati hayangna wungkul. Tapi kajen rek disampeurkeun ku kuring. Cek gerentas hate Rustini. Jojo hayang menulungan ka eta gembel. Rustini turun muru kolong jambatan. Tetela pisan eta teh hiji nini-nini anu keur hahargungan kawas anu sakarat rosa bae. Katenggang kulitna karijut, huntuna tinggal gugusi, tulang iga naroknok teu beda ti wilahan gambang.
Tangtu sakaratna teh geus lila sigana mah kalayan eueuh nu nulungan kawan tu jauh ka ditu ka dieu. Katurug-turug mangsa tengah peuting kitu. Tolong, tolong, Gusti, lahar atuh nu ngaliwat, sugan daek mang bencetankeun. Kunaon mak? Rustini ngadeuketan. Nyeh nu ditanya bentak ret ka Rustini. Aduh, alhamdulillah Nyai. Nuhun, cik, panulungankeun emak, pangmencetkeun sirah. Si emak jojo nitah bae. Rustini nyubadanan sirahna diramusan. Geus kuduna kitu ngadak-ngadak si emak jadi jag-jag. Hah? Damang emak? Lumayan Nyai, teu nyanyautan teuing. Tembal eta awewe bari neuteup. Nuju naon atuh emak teh batengah wengi aya di dieu? Rustini penasaran. Mama geus matuh di dieu Nyai. Perang jeung peuting oge mama di dieu. Mama resep cicing dina kieu Nyai. Teresep gaul di nu rame. Loba pidorakaeun. Mending nyamuni bari nyirnakeun tina karamean dunya. Heuleuh. Kunaon atuh pangna emah Margung? Nah teu damang atanapi kunaon? Geus biasa mama Nyai. Di mana tiap malam Jumaah sok datang lieur. Kaparengan aya Nyai ngaliwat ka dieu. Sarta nulungan ka emak. Tembalna bari nguniang hudang. Rustini ngadeuketan. Si emak ngareret. Sorot panona bet beda ti cara manusia biasa. Pelengseng bau hangru. Rustini mundur ka tukang, tapi kusinini dirawel leungeuna. Cicing Nyai, ulah ingkah, sarta ulah sieun. Mak moana naon? Sok, sing deukeut ka emak. Rustini kalahkah ngahulang. Jero hatena sabil antara lompat jeung nurut. Tapi antuk Rustini ngadeuketan deui ka si emak malah gek diuk gigireunana. Najan bau hangru, Rustini nguat-nguatkeun maneh. Dumuk rasa kasieuna mah rongkahna kerahanan. Bilih kawengian teuing emak. Sanes kirang sono abdi teh bade wangsul bae. Rustini nyoba usul ka si emak. Cicing heula Nyai. Lain Nyai teh keur katunggara atawa nyorang keprihatinan. Si emak jojo surti bae kana kaayaan Rustini. Laras emak, abdi teh tos leleuweungan. Malah nuju milarian pamegat anu dipek kamemet ku abdi. Dedeuh teuing gulis. Kelanan marek tumanya. Nah Nyai teh tas nyungsi leuweung mana? Sarta saha anu disungsina? Henteu mak. Rustini ngangles. Rek balaka teu wasa nyebutkeunana lantaran kisamparani kungsi neundeun wasiat kitu. Sanajan Nyai teu balaka tapi emah nyaho. Tahang tuh Nyai teh tas dikip samparani lain. Si emaknya kikik seuri. Sorakna melah simpena peuting. Rai bulu punduk Rustini muriding. Bujurna kokoplokan. Aduh, koplok itu paintennya. Lain atuh Mang Caca, alah. Pecah atuh ieu deh. Ais. Duh. Komo barang nempo huntu sini nih anu tadi ompong bet jadi rangoes. Matak pikasieun. Aduh. Mak
diberi wangsul heula mak. Rustini cengkat deui sarta undur-unduran. Cicing heula nyai. Ulah sieun. Mak moal naon. Tang tu hidup baris nyaho mate saha benerna. Ngan sacan balaka. Marek nulung ka hidup. Tang tu butuh kana pitulung ti emak lain. Rustini ungek, pok si emak nyarita deui. Syukur nyai. Syukur. Kok marek ditolongan. Sabab nyai geus tolongan ka emak. Tuk tepi ka cageurna. Dupi emak teh baris nulungan ke abdi. Rustini atoh rasa kasieuna sirna gancang ngadeukeutan deui. Ku siwal si emak ngodok enteng tina jero kutangna. Rupana koneng emas. Rustini kaget lantaran sakitu dinu poek enteng na ngadadak hurung tur katempo kalangkangna. Teg bae hatena boga sangkaan yen jelema anu aya di hareupeun manehna teh lain jelema samanea. Eta oge boga sangkaan ka si emak teh cek sangkaanana matang tujurig. Tapi kituna teh kaburu kalalemu ku tingkah si emak lantaran teu beda ti jalma biasa bae. Bade dikumahakeun enteng teh mak? Rustini penasaran sarta kituna teh bari melong. Tong kudu tatanya deui. Tempukeun kalangkang hidup. Engke baris kanyahoan diri nyai anu sabaderna. Lain diri nyai teh kungsi boga penyakit kesrek. Hah? Nah geuning emak terang ti saha kitu? Sakebrayan kumaha kanyahoan jero-jero nyai. Sarajan nyai kiwari cager tur diubaran mugi pasamparani. Tapi can sampurna. Nah kongsi nyai diamanatan pantrangan. Si emak penasaran. Laras emak, malah abdi teh teu kenging nuang sarupaning daging. Eta teh tandana penyakit nyai can sampurna atawa can cager bener. Lantaran lamun cager sacara sacari kisamparani moal aya ngamanatan pantrangan naon-naon. Tapi kajeun ku marek dipedat eusina. Sok ye geurang eunteng. Si emak ngasongkeun enteungna. Barang Rustini ngenteng, breh, katengang beungeutna saperti waktu kergering katempelan ku penyakit jeunan tea. Nyaeta jeunan bah digul anu kungsi diparentah ku Tatang. Taya lian cukang namah Solihin, dumeh akina sorangan. Rustini ngajerit, kituna teh bari ngerungkupan beungeutna ku leungeun. Tong wah kang ngajerit nyai. Da moalna naon? Engke oge cager. Sarta teu kunanaon apan masih keneh lemas. Ngan eta mah yen disajeroeun beungeut nyai nempel keneh penyakit. Anu artina lamun nyai ngalanggar pantrangan tangtu nyai baris kadarajang deui ku musibah anu rongkah. Atuh kedah kumaha emak? Sangkan abdi teu katarajang deui ku panyawat? Se diubaran nyai. Lantaran bongan diri nyai sorangan anu boga dosa. Yen nyai kungsi ngarah ngarina batur nyai sorangan. Malah nepi ka ngabalukarkeun anak kajadian ka indungna. Nah kungsi nyai ngalakukeun kitu cik terus terang. Ditanya kitu sakadapan Rustini ngahulang. Rek ngaku da puguh kasangker ku rasa era. Rek ngangles boga rasa sieun ka si emak. Antukna Rustini balaka nembrakeun kejadian sabaraha waktu anu geus kaliwat. Alus nyai. Tandani nyai wanita satria. Daek tumarima kana kasalahan.
hukuman kesalahan eta pisan anu nimbulkeun penyakit Nyai hese diubaranana. Aduh, wartasan bae atuh emak, pilandongeunana kumaha? Lamun emak karunya ka diri abdi. Rustini ngalengis sangkan dipikarunya ku si emak. Emak moal wakang ngabejaan. Lantaran engke oge ubarna bakal kepanggih ku Nyai sorangan. Tembak si emak bari ngasupkeun deui enteungna kana jero kutangna. Janten, landongna teh baris kapendak ku diri abdi nyalira mah? Tang tuh kapanggih. Tapi lain waktu anu sakedeung. Dabongan Nyai ngajalankeun salah anu sasatna ngahaja. Jangan niaya jalma anu tanpa dosa tur nepi ka tanpa daksa. Leng Rustini ngahuleng. Hatenah marmir, rek ngalengkah asa heureut. Jorojoy aya niat hayang lila cicing jeung si emak didinya. Emak, nah teu kaabotan upami abdi ngiring sareng emak salami penyakit tu nempel keneh di sajeroeun kulit beungeut abdi teu acan damang sacara sasari. Aduh, abdi teh ngaros sieun emak. Ulah. Lantaran emak mah da beda alam. Nya soteh nembongan-bongan menang parentah. Kudu ngelingkeun anu salah. Ingetkeun jalma anu sasar kulampah. Najan hidup leuir datangna, tapi dina perkara ngageuing atawa ngelingan teu boga ku kitu wae. Maksad beda alam teh kumaha emak? Nyi, sabenerna mak teh geus lain-lainna deui. Tur mun hidup hayang nyahon teu. Hoyong atuh emak, hoyong. Mau apa mau banget. Mau banget emak. Oke. Ya, kisamparani teh salaki emak. Hah? Kan emak waktu zaman ngorombolan si kalebah dia baheula mah can kota seperti ayeuna. Lantaran emak kasarung pisah jeung nu jadi salaki nya mata tapa di sisi walungan ieu tuk tepi kasampurnanat sarta emak teu bisa ku belendang cara jelema biasa. Oke emang ngaturkeun nuhun hidup geus bisa tepung jeung salaki emak. Rustini kaget. Barang ngadenge katerangan ti si emak kitu atuh katempona ukur melong lila nakeranan. Janten kitu emak teh? Rustini kaget. Tah kitu Nyai sarsilah emak mah. Tapi sagigireun ti eta emak janji rek nulung ka hidup. Kan lain ku barang nu dimaksud ku hidup, tapi ku mangrupa tuduh jalan. Sanya lalaki anu kungsi nganiaya diri Nyai sasatna ngagadabah kahormatan eta musuh Nyai. Sarta lalaki anu keur diteangan anu geus ku jerut geus maot, tapi yakin baris papanggih jeung Nyai malah moal kungsi poe isuk. Cek si emak kitu na teh bari neuteup. Oh, kahartos mak. Nuhun jisim abdi baris tepang deui sareng jejaka gandang anu dipikamemet ku abdi. Rustini atoh. Sagedengeun teh eta. Oh, mat Nyai kudu menta dihampura ka sobat Nyai anu kungsi ditandasa ku Nyai. Sakitu pitulung ti emak. Pek geralunta. An umat Nyai saacana tepung jeung lalaki anu keur diteangan ulah waka balik ka imah. Sarta bejakeun ku Nyai ka lalaki anu dipika bogoh ku Nyai. Umat ulah waka balik ka imah kolotna. Tapi kudu nganter heula Nyai maluruh sobat Nyai anu ditandasa. Tah sakitu amanati emak. Tamat si emak nyaritana. Dumadakan di tempat eta bet aya angin puyuh liliwungan. Aang seuan rupa-rupa. Les
Si emak ngiles. Sirna di harapan Rustini. Kebeg Rustini ngaranjung. Telila Rustini cengkat jung nangtung lewas di tempat eta. Muru tujuanana nurutkeun indung sukuna. Lantaran ngestokeun amanat ti si emak teh. Angin peting mimiti lilir, karasana matak nyecep kana kulit. Kota Bandung belah kidul tetela subung ku jalma. Taya saurang-urang acan anu ngulampreng ngan ukur tukang beca we ting raringkuk dina jero becana. Rustini jongjon ngahanca lengkahna, katempona semu anu tenangan. Pikiran kumalayang nyipta-nyipta den kustama. Asa araraneh si Mabat bisa ngelengit gitu. Tapi kuring percaya sebab tong boro sifat cara si Mbak nu model gitu. Dalah lamun cek pangeran batuk kudu ngapung, pinasti bakal ngapung. Tapi anu jadi pikiran teh nah nya kitu kuring teh baris tepung di jeung Kang Kustama. Tapi keun ku kuring rek dibuktikan. Jeung moal kana nepungan kolot atawa emang lamun can panggih jeung Kang Kustama. Kakara kuring nyaho cek si emak teh Kang Kustama digujurkeun maot. Duh, tangtu manehna geus aya di kota Bandung. Kitu cek gerentas hate Rustini mangsa harita. Sabot keur jongjon ngahanca lengkahna. Barasat. Sorot lampu mobil ngabarasat awor jeung cahaya listrik anu rakmang sisi jalan raya. Leok mobil dikasisikeun, reg eureun palebah Rustini. Mana horeng eta teh Ruding, Parman jeung Solihin anu harita tas di rumah sakit besuk tatang. Ngan maranehna terus ngador kabeh kidul, bari neangan awewe cenah. Lantaran maranehna mah teu seubeuh ku hiji. Komo Ruding mah najan geus nyinek baris kawin karatna, tetep we hayang ngasaan anu sejena. Komo lamun parang panggih jeung awewe anu leuwih tiratna, nyeletok pisan teu beda ti bango macok mangsana. Red Rustini ngareret. Teu samareun deui. Nu di jero mobil teh Iwati sobatna tatang anu kungsi mamaksa ka dirina. Nah, itu dia tuh. Itu tuh. Solihin nunjuk ka Rustini. Nu ditunjuk undur-unduran. Itu Rustini teh. Rustini. Rustini. Kapanggih sia. Horeng can jauh di kota Bandung. Lucu sih aku mau ngecangkeun dongengna. Heuh para wargi kaum dangu netizen sadayana. Rupina cageh heula dongeng Sunda anu judulna Wawales karangan Ki Wangsa duka dieu. Kumaha eta tarasna ye nasib Rustini anu kapandak deui wae eta ku rombongan Ruding. Sim kuring nada dihapunten karena segala rupi kekirangan sareng kalepatan dina medarkeun dongengna. Boh bilih aya nu kasabitna menuju alit kasebat asma dewasa sim kuring nada dihapunten. Margi eta mabung kalalasan bae sanes kae ngahaja-haja. Mugi-mugi aya mangpaat aya hikmah utamina mah hiburanana pangintennya. Tina sakur dongeng anu dipintonkeun. Sim kuring sanjabit mundur, wilujeng lalason, wilujeng ngalajengkeun aktivitas. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bakto.